lamun anjeun naik kuninga rek nyaho cek Menteri Lingkungan Hidup Jawa Barat kelengitan 1,2 juta hektar tanah anu eta teh jengeun karaharjaan rakyat, jengeun gunung, jengeun susukan, jengeun walungan dirobah RUTR na tahun 2022 panglegana di Kabupaten Bogor. Jahat teh? Sanajan letah ngucapkeun alhamdulillah hirabbil alamin, tapi lamun laku lampang ngaruksak alam eta letah munafik ucapanana. Benar. Manta kuring tadi keur ngaliwat nelpon kepala Bapeda paksakeun sia na perubahan anggaran asupkeun deui 100 miliar jeung ngomean jalan parumpanya. Bapak Wakil Bupatina jeung Bapak Bupatina geus nyarita jalan tambangna tahun hareup rek dibebaskeun ku kabupaten rek dibeli tanahna. Keun bagian ngabangun jalan tambang nama ku provinsi. Tapi ieu jalan lain jeung tambang sia. Ieu jalan jeung rakyat aing meh rakyat aing teu susah. Benar. Aing teu ridho rakyat aing anu kageleng deui truk. Aing teu ridho rakyat aing napasna eungap. Nesepan lebu ari saria baleungar ti dieu sia.